Bismillahirrahmanirrahim. Ari ada besamemeh kulemnya eta kudu heula meh bersih tina hadasna nyangigir ka belah katuh kulemna wajah anjeun bari mayun ka kiblatna dua panangan disimpen nada misna bari doa samemeh kulemna eta teh cara Nabi bade kulemna pek kaliru akhlak Nabi nu mulyana niatan ngaistirahatkeun badana supaya jag jeung kuat ibadahna kudu inget anjeun ka Allah Ta'ala ngadoana lika hudang jeung kulemna kade kulem orat teu ditutupan sanajan sorangan kudu ditutupan komo deui kulem bari ditaranjang eta anu dipikaresep ku setan.